Jadi aya carita ya. Tanah. Ari sarung teh alus, penting teh ditetek kuring teh nya. Teu nyaho, asta mangsa adan asar. Kupun bapak teh dibawa we. Ka masjid. Teu lihat teh balik deui amprok dina lawang pantau. Kunaon cenah? Da sapotong sarungna menanut teu kuy. Aduh aing. Teh ditetek ku kuring teh sakieu. Jadi gitu. Nah, kan alus jadi dodotnya. Aja ngalengseran mah gagah atuh dibawa. Kupun bapak teh. So. Haleunya. Ari pake tetep kuring. Ada jam upacara ada tuh gua. Sakitan geunahnya. Tahan nepi paluhur pungsa. Pasaran asar. Ini salat asar suap. Kumaha Bapak eta kalabat budak durhaka teh? Tah eta meureun aduh ya Allah. Kalabat budak durhaka teh. Eta masa. Mas gimana Mas pendapatnya? Anak durhaka bukan? Bapaknya yang durhaka. Wah. Mah. Tambah ngareureukeun ka capek. Eta mah asli. Sanes pipih belaka eta. Kejadian itu di Bukti ka Bangoran Kuring. ya ka Bangoran Kuring di Masjid Patul Huda. Aji was pape eta ieu kebayang baeuna. Ngomong atuh sarung ditetek teh.